Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Namun tipayun hayu urang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng karunia-Na urang sadaya tiasa patepung lawung pamprok jonghok dina acara kalayan sehat walafiat. Tilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, duwi ka urang salaku umatna, duwi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru simkuring dipi hormat, rancangan sadayan simkuring dipi kacinta. Perkenalkan wasta abdi Asmi Siti Nurhaliza ti kelas 11 MIPA 7. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadukeun biantara tema kakulawargaan nu judulna pentingna kanyah kolot dina lingkup kulawarga. Sapertos urang kenal, kulawarga teh nyaeta pendidikan mimiti tiap jalmi saat ajan urang lebet ka bangku sakola. Pendidikan yang diajarkan dina kulawarga teh penting pisan. Kunaon teh sesuatu penting pisan? Sabab tiasa nangtoskeun kumaha sifat sareng paripola anak engkena. Aya anak nu cekap ti ku kasih sayang indung jeung bapana, tapi teu jarang oge anak nu kurang kanyah ti kolotna. Ku kitu biasana gara-gara indung jeung bapana teh sibuk teh ngurus pagawean, nepi ka anakna ditalantarkeun teu kaurus. Padahal mah anak teh mangrupa rezeki nu dititipkeun ka kolotna nu mangrupakeun tanggung jawab kolotna. Biasana anak nu kurang kanyah ieu teh engke geus gedena bisa ngaberontak atau secara teu langsung kolotna ngajurumuskeun anakna ka pergaulan nu teu bener atau disebut oge pergaulan bebas. Misalna mabok, judi, seks di luar nikah, atau bisa oge jadi pelaku atau korban pelecehan seksual. Dilansir di Detik News, Ketua Panggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Neti Prasetyani Heriawan, nyebutkeun kasus pelecehan seksual nu kajadian di Sukabumi nyaeta aya 118 anak jadi korban pelecehan seksual. Saurang di 118 anak eta teh sebagian besar diantarana mangrupakeun anak nu kurang kanyah ti kolotna. Sabab eta pas aya batur nu mere kanyaah make akal bulusna, make akal licikna, eta barudak teh moal sadareun. Kunaon moal sadareun? Sabab maranehna teu apal kumaha kanyaah nu sabenerna. Saur Neti Prasetyani Heriawan. Dina lingkup kulawarga, urang salaku anak kedah menang kanyaah nu cekap ulah kurang atau ulah leuwih. Kunaon ulah menang kanyaah nu leuwih? Sabab anak nu menang kanyaah leuwih bisa jadi manja, ogoan, sagala kahayangna kudu diturutkeun. Tah nu kitu teh kudu dijauhan. Sabab bisa ngarugikeun duanana, bisa ngarugikeun kolot jeung bisa ngarugikeun anakna. Kolotna bisa rugi materi atau rugi tenaga. Tuluy si budakna moal bisa mandiri, moal bisa hirup mandiri, sagala-gala kudu ka kolotna, sagala-gala kudu ceuk kolotna, sagala-gala kudu ka kolotna weh sagalana teh. Jadi salaku kolot mah ukur ngadukung kahayang budak salaku eta positif supados budak teh jadi pintar, kreatif, tur alus budi. Hadirin simkuring dipi hormat, ukur sakitu biantara nu simkuring tiasa pedarkeun. Saninten dua saninten dibantuan ka parapatan. Hapunten abdi hapunten beri aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.